Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang pamirsa dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha damang? Nuhun upami damang. Sate acan diajar, hayu urang ngadoa heula. Supados naon rupa hal anu dilaksanakeun ku urang dina salila diajar aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngadua di kawitan. Rengse. Sapertos anu janten kasapukan urang, yen satu tasna ngadua, urang kudu ngawihkeun KPD, kawih pangjajab diajar. Hayu sok ngadeg nangtung. Hayu urang babarengan ngawih. Mudah-mudahan dina diajarna urang leuwih sumanget deui. Siap? Tos sayogi? Hiji, dua, tilu. Cincang keling, manuk cingkleng, cindeten, plos ka kolong, bapa satar buleneng. Yuk dulur-dulur, yuk diajar babarengan bahasa Sunda, bahasa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha nyaku urang nu boga rasa kamari memang tos dipedar saulas ngeunaan materi paguneman. Tapi dina danget ayeuna saacan prung urang medar leuwih anteb naon ari paguneman, tinangtu hidup kudu apal heula kompetensi dasar anu kudu dihontal. Kompetensi dasar teh nyaeta kamampuh awal anu kudu dihontal ku siswa sanggeus narima materi. Kompetensi dasar oge sok disingget KD. KD kabagi dua, aya nu disebut KD pangaweruh atau pengetahuan, anu kadua KD kaparigelan atau keterampilan. Ieu KD materi paguneman jeung tujuan pangajaranana. Paguneman, kompetensi dasar pengetahuan, memahami dan mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur teks, dan aspek kebahasaan paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Kompetensi dasar keterampilan, menyusun dan mendemonstrasikan teks paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur teks, dan unsur kebahasaan paguneman tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, serta dapat menyusun dan mendemonstrasikan teks tersebut. Tah, eta kompetensi dasar jeung tujuan pangajaran teh mangrupa rambu-rambu, mangrupa udagan diajar urang. Jadi urang moal mengpar tina naon tujuan diajar salila tetep KD jeung tujuan pangajaran jadi dadasar urang dina waktu diajar. Paguneman mangrupa
salah sahiji tina kaparigelan nyarita. Paguneman disebut oge gunem catur atau obrolan, omongan, malah kadang-kadang aya nu nyebut dialog. Minimalna idealna mah paguneman teh dilakukan kedua orang minimalna. Leuwih loba nyatangtuna leuwih hade. Paguneman tinangtu lain hal anu aneh keur hidup. Sabab pasti hidup sering gunem catur boh jeung babaturan atawa jeung kulawarga hidup. Boh di sekolah atawa di imah hidup. Naon anu jadi maksud bet diajarkeun ieu paguneman? Padahal mapan hidup sering paguneman. Kadang-kadang dina waktu gunem catur urang henteu merhatikeun kumaha kondisi anu diajak gunem catur ku urang. Tah ayeuna diajar paguneman teh supaya orang bisa ningali situasi jeung kondisi. Kudu kumaha urang ngobrol, boh tina pasmon urang, atawa rengkat peta urang, atawa tarik halona sora urang. Da kadang-kadang dina waktu urang ngobrol sok temerhatikeun anu jadi batur ngobrol urang. Tinangtu lamun anu jadi batur ngobrol urang ngarasa teu diperhatikeun bakal moal betah ngobrol jeung urang. Insyaallah salian ti udagan urang nyaeta kahontalna kompetensi dasar jeung tujuan pangajaran, urang oge baris bisa ngobrol anu merenah, merhatikeun kumaha situasi jeung kondisi, oge basa anu dipake ku urang. Paguneman anu merenah dina waktu urang gunem catur jeung babaturan atawa saha wae, sing inget teu meunang langsung nempas anu keur ngomong. Jadi lamun babaturan urang keur nyarita tong langsung ditempas, tapi dangukeun heula. Sanggeusna beres nyaritana karek ditembal ku urang, karek ditempas ku urang. Sangkan leuwih jentre, leuwih jelas ngeunaan materi paguneman. Ieu aya hiji contoh tayangan anu basajan, tayangan anu sederhana ngeunaan paguneman. Mangga perhatikeun sing dariya ku hidup, sabab sanggeusna merhatikeun hidup oge kudu bisa nyieun contoh teks dialog atawa teks paguneman. Kunaon, nak? Teu kunaon biasa we ke ada momen. Ini ditibatan jadi pikiran kitu mendingin kayak sama orang poli. Mana? Iya di lemur. Itu dah kayak pikiran anak kelang kabut kepala ruguh kieu mah. Asa kumaha badan poli naon. Tos tuh dipikiran. Geus urang panggangkeun mah. Ku poli we nya. Yuk. Nah, ada lawan mana? Poli mah. Urang aja aku habis urang. Hah? Urang we tapi habis urang. Kabar udah kawis urang. Tapi dah ayeuna poli sok ngerasa bingung pan poli ayeuna mah. Komo ku zaman ayeuna pan urang teh di Indonesia teh keur kena ku abah. Ayeuna poli emang dina selapang teh pan genepan, jaga jarak. Tapi pas ngablok beurana jadi ulah ngablok pan pahareup-pahareup. So,
nya tadi gitu dah ieu pan salemur lain Poli ke mas ngoblok tuh pakai masker rek kumaha ngoblokna da ngapur poli di masker. tapi baiklah menit tiba-tiba jadi pikiran lamun teparugu mending orang poli Da teu naon urangnya di urang mah data ka asup nyaman orang mah zona hijau orang mah hijau. Urang bisa gitu bisa nya. orang sadana Asal anu luang lingkupna aya di daerah anu zona hijau. Tah ayeuna siapkeun ku hideup folio bergaris atau HVS atau kertas biasa tina buku catatan cekap salambar atau 2 lambar jieun ku hideup hiji contoh teks paguneman teu perlu loba anu geuneum caturna maksimalna 3 urang tema anu dijadikeun paguneman nyaeta judulna menta izin tinangtu kudu diperhatikeun oge basa anu dipake ku hideup lamun ngobrolna jeung babaturan anu geus loma bener-bener geus wawuh sarta saumuran hideup bisa ngagunakeun basa loma basa anu sedeng tapi lamun pagunemanana jeung jalma anu saluheureun ti urang tinangtu dina yuswana bisa hideup ngobrol jeung sepuh hideup atawa jeung lanceuk hideup kudu ngagunakeun basa hormat atawa basa lemes anu merenah lamun pancena tos rengse dikerjakeun simpen dokumen hasil pagawean hideup kana map plastik anu geus disiapkeun ku hideup luyu atawa sesuai jeung kasapukan urang ti awal anu geus ditepikeun minggu kamari yen di akhir pangajaran urang kudu tatarucingan nangtukeun saha anu jagoan tatarucingan siap sok teguh ku hideup hujan naon anu kotor minggu payunnya jawabanana pamiarsa rupina pangajaran kanggo danget ayeuna cekap sakitu wae hapunten upami aya kalepatan hatur nuhun kana perhatosanana wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hurip Sunda.